make iket. Aingnya mah agama Islam maneh teh kudu make jilbab. Pugu da awewe. Atuh make gamis atuh. Nya. Manya lalaki make gamis. Ya heuh. Gamis mah pakena ku awewe sok dipake nyeupah. Gamir atuh teh mah sia goblok. Nya. Gamir mah di mana urang dahar gede teuing, gamir sia dahar teh Gemul. Jurig nu kejo mah. gemul heueuh tah mah atuh. Gemul mah di dinya karereun haniwung. Gemor, goblok. Sia. Ai gemor mah di mana urang boga permen teh digemor. Si goblok digemol. Gemol mah paragi jualan. Moal atuh teh mah. Iya. Tanyakeun tanyakeun ngaranna saha? Saha kakasih teh sing? Ngaran urang? Heeh. Wah pajang. Raden Cecep Kutadireja Detnawati Noglenca Kokonangan Surya Dilaga Belekok Samidin Republik Indonesia di Sabang nepi ka Maroke suhu maksimum 35 derajat Celcius gitu ceritanya. Aduh. Ngan tetangga uing ngalukana Cece. Cece. Cece Basoka. Alah. Bener agama Islam maneh. Ya heueuh. Sing aya salat sok di mana maneh? Lamun maneh bener agama Islam, maneh salat sok di mana? Di gereja. Tapi bener Masjid Belegung. Nya aing ge nyaho di masjid. Ya. Manehna nyebut heueuh geuning maneh berarti manehna lain. Manehna teh meureunna katulah. Agak lain katulah Katolik meureun teh. Maneh agama naon? Islam. Cing, lamun bener sileung agama Islam, diuji ku dewek. Sok. Rukun Islam aya 5. Jemilaan leuh. Saya ditanyakeun. Rukun Islam teh aya 5. hiji, Syahadat, 2, salat, 3, zakat, 4, puasa, 5. munggah haji, mun kawasa di jalanan. Akur jeung manehnya. Genep dek mah. Lain Islam atuh. Nah iya agama sesat. Boa-boa maneh anu ngaku nabi paling akhir. Ahmad Sadet. Ya. Ahmad Pegek Malaysia. Agama anu ngaku pang akhirna. Maka jeung rukun Islam aya genep. Naon hiji-hiji nasya? Syahadat, salat, zakat, puasa, 5 munggah haji, mun kawasa di jalanna. Aya kagenep Balik deui kitu teh ka dieu. Narek ngajedog di ditu imah teu boga, baraya teu boga, balik deui. Nya. Alah. Tong nyiksa maneh, maneh teh gawe teu boga di Arab, mending balik deui ka dieu di lemur urang. Balik deh ka imah di dieu pan syaur Nabi ge kitu, rumahku adalah surgaku. Tapi nah itu tercatatnya.
tapi dah bener teh. Ai itu agama naon? Sarua Islam. Ai rukun Islam. 7. Ai. Nah, jadi laliur. Kieu ai. Tapi balalender. Nah, make 7 sia teh. Balikna make kapal. Narek lempang kitu. Paeh atuh meureun ti lalap di laut oge. Tapi aduh Gusti. Pek, maneh dek ngomong naon balik di Arab teh da kudu numpak kapal. Da lempang mah beureun urang teh moal nepi-nepi. Sok. Syaralah tapi bener euy. Waduh bener tauhid ya jelema ya. Tauhid cenah. Bisa jadi ya jelema teh geus nganyang ka poe pageto. Aing mah lain geus pageto deui geus nganyang ka lioban. Paingan bana radial. Aduh. Lamun kitu mah tiasa panginten 8. Naon? Rukun Islam teh. Tong ngaluwihan dengan 177na. Oh, ada geuning da 5, geuning asli mah. Tapi di leuwihan kumaha jadi bener oge teh. Aduh, jadi bener oge. Ta ieu jelema lumpuh Yuni cenah ge ieu. Nya. Anu luak leok pamadeganana geuning henteu istiqomah. Aduh. Bener si agama Islam. Bener. Sing lamun bener agama Islam, teguh ieu. Ilmu nu pangluhurna tauhid. Naon? Bus jurusan Cirebon Jakarta. Kayak gitu. Sok teguh. Sok. Jalanna jalan Pantura. Muatan pinuh, solarna pinuh. Konektor aya, mobil wete, supir gagah. Ongkosna Cirebon Jakarta teh 50.000 saurang. Full AC, full musik, jeung full-fulan. Nya, terus nu ditanyakeunana naon? Cing, lamun bener maneh agama Islam, saha supirna? Lain naon hubunganana jeung agama. Jawab sia tauhid teh dulu. Ampun. Ngaran mobilna naon? PO. Warga baru. Jadi nu ditanyakeun teh, supirna Abang Sadeli lain. Berarti can tauhid sia. Pak Haji Maman lain. Kang Ade Teler lain. Sarman lain. Kang Dayat lain. Palili lain. Nganu harti teh tauhid sia. Nasaha atuh? Taluk usup. Heueuh, nah da tetangga aing. Wanya tauhid di jelema teh tauhid. Kaget kung nirakan ningali. Kaget kung nirahan ningali. Ningali. Wong jelek. Masaha teh tidak wala nyebut wong jelek teh. Nya kanu goreng atuh. Ya. Siapa namamu, Hei, wong jelek. Naon wong bergud. Goblok.
aya naon wong teu pararuguh sahanggaran di mana rekam mana sampean lah naon bejaan nunungan aya orang asing euy begitu aya naon dawala agan aya naon yang aya orang Afrika Selatan nya nah eta anu jangkung jiga benajir buto kakuring tamanna mancung atuh kuring mah lamun ieu anu diiket jiga kopi anan kopi pahit teh mah alah ampun datan nirata ngademan pagulingan rana datan nirata ngademan pagulingan rana wah wong bagus tuh kadunungan dewek menyebut teh wong bagus da kumarupa jelema mah siapa namamu ngaran kula Abimanyu saking ngendi saking kubutuh Jempes ya Yahudi dikadek ya koing kemana ya karep Abimanyu ya saking nyata saking kubutuh teh pangna kikiran teh Jempes ya langonyang montong pipilun ngomong sia dibja kaula teh rombongan ti Amarta ti Pringgandani ti Astina ti Mandura abdi teh salaresna rombongan nuju milarian acara dek mana dek ngirimkeun itu nyumbangkeun harta kakayaan pakaian obat-obatan leuteun jeung sajabana nyata kajama anu keur meunang musibah cing aya obat goreng patut eueuh alah itu dina kareta teh pinuh ku rupa-rupa dahareun pakaian jeung sajabana wayahna anjeun moal bisa nepi ka tempat anu dituju sabab sasak ruksak jalan ancur wayahna kudu ngurilingkeun kaula nu rek nepikeun ana PHP-keun ka kaula kabeh gadegan gade apaan amanat mah kudu ditepikeun lain amanat mah ulah di PHP-keun amanat mah kada didugikeun tong di PHP-keun sawios atuh agan urang sing hareupan ku abdi bejaan pasukan bisa naon-naon sae bilih aya naon-naon ngawe samat abdi ya lioban nyingkah maju terus
agan salamet cepot bunga kaula aya numelaan saha Kakang Gatot Subroto kamana karepe ngomong teh Juragan Gatot Kaca iya lu di mana nah geus ka itu buru-buru bantuan ayo tepang nanenggelan aing kebenaran ieu aya balak kutak di dieu coba jang aing disebut balak kutak dulu nah yang disebut bala-bala ayo ayana ya modal siapa tuh modal euy di mana tadi dinya kali ngagoreng waduh ngeunah jigana nu kieu mah burihna euy oh alah dasar udang aki-aki uluh ayana geningan ieu teh Bapak Panglima agan nuhun agan sawangsuna beuh ai ditenggelan kitu heuglawan sakali-kali mah teu tiasa gelut wa teh agan diajar rumah ose boyot ieu teh urang ajar siah we alah kunaon bapak aing ngeluk asikeun aing mangis suung nuhun agan nanaonan agan teh henteu kikieuan we kieu jempe sia jempe aya kejadian naon bener nangka Badranaya sorry wa Lurah Semar kuda Australia kuda pawana heueuh di mana wae juragan tuh wah biasa nagihan wa jempe sih jempe aya kejadian naon atuh bapak bendera hitam putih di tenggelan buta lawan atuh lawan lain kerang kedut we hirup teh jangan diem saja kalau dipukulin sekali-kali atuh lawan bener nangka nah are ulu aduh edan sia nah kalakuan teh sia teh siksa jalan pakai kuman agar waras paham burah ngalunyak dihantam siksa sia teh ka bapak teh ngalunyak tiba heula aduh aya anu bapak kawas ka anak tere we kawin je sia teh ngahina ka aing bapak kawas ka la ilaha illallah itu si goblok curi sia hukum karma
nepi ka kontan aing dorakati bapak. Aduh. hukum karmid. Alah. Yang. Nyaan lain beja euy duh. Oh. Yang nyao. Woi, ya. Maju siang. Woi. 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 Anjir. Woi, ya woi. Wah. Oh, woi. Kuyo. Ada sih hati-hati. Wah. Wah. Hebatna gelut jago aja gitu. Abang geus ahlina. Buta datang ditewak leungeunna, dibalikeun ka itu cokot dikitu kana dieu atuh pukul blak kitu teng bluk kukurentelan we atawa gerakan tumpurudes geus gogoleran teh paehan kamana we karas yang hebat gitu eta gerakan tuh ya wala tah ya aloh tuh weh hai nanti ya tuh weh wah ini atuh aduh ngeuna euy dek deungeul aing baru kana aing teu ngejat ka dieu lu aduh wait tahan tuh up aduh goblok teh bibir aing dibodol jeung beuti kotok dieu jeung alah watak jeput weh tuh wait dia up anjir what ya aduh ibat aduh nya sia teh jangan duit aing we atuh lain ditaki sia teh what ya anjing ya up di dobal kan ya wah ya tat ya iya aduh alah alah aduh alah aduh aing macam ni kedua bibir ke skandal teuing nyeri anjing ala aduh
Anjing. Muruhan teu joleo itu kai. Ah! Diuk sia. Aduh. Silaka Gusti Allah. Kumaha bejana? Dulur lapur baraya beak. Sadayana pada paburantak. Anu ngulon. Anu ngidul terbalik dek ka kaler. Wah, silaka Gusti. Ayo usaha di kidul aya hate di kaler. Aya kene nu kejo. Wis kena tihin pinasti kersah yang wedi. Wis kena tihin pinasti kersah yang wedi. Ai nepi kaki kejadianan pasukan awut-awutan walau dia balat tamtama paburanta ya naik kakara mangi musuh anu sakieu beratna dulu urusan rea sadaya-daya Gusti. Ai luar biasa eta budak ngora. Katurug-turug eta ngaran Gatot Kaca datang. Memang eta aing apa ti angkatan udara. Teu sangka aing bakal mangih karunya teh hulu aing bieu. Lumpat ka itu dengar juragan anom ka dieu dengar ka musuh. Ka mana aing lumpat? Untung deuh. Aya kene ladang. Heuh. Alah. Hebat eta dunungan aing. Musuh ngarontok. Kap. Ditewak. Leungeun. Kap. Nyeret ka dieu, dibawa ka dieu. Ngenyang dilesotkeun. Dupak waing. Alah. Hale. Ya. Woi, apa ya woi? Woi. Aya beken.
ada sabiji jeung bukurna aduh eta sisikuan nepi ka kitu teu sangka tanagana Bang Holil alah di kumaha teh agan hah udang sia benang euy waduh lah naon sikuna euy jeung kepretna teu sangka saha Bang Holil saha Bang Holil teh heuh di hadapan si laing agan naon pajarkeun teh agan Bang Holil kene antep nu gelo lah lain eta kadunungan wani nyebut Bang Holil agan deui atuh nya nah kudu bang naon itu alah dibanting kan kepret kan dikepret mode kepret abdi keur ngorak kitu tah basa ngepret bancet nah anu dikepret bancet anu bareuh leungeun margi bancetna nuju dina batu atuh panginten ngepret batu gitu rupina mah geus nu kitu-kitu wae dituluy geus teh udang siap beureum beungeut notorogan rata-ratanya nu beureum beungeut mah kitu jahat nu mata kulah dihirupan oge euy pika sebeleun nu beureum beungeut mah mata tong diwawuhan jelema kitu mah bororah hayang wawuh jeung nu beureum beungeut kitu mah sajabana ti goreng hate teh pedit kana barang batur cocorokot lamun ngakan barang batur aya bebeja heula nu mata tong diwawuhan cilimit panjang koko dongko ka bapa cempelak nya buah sih ka aing kakara sadar duh leuh hoi udah gagan geus lamun jelema eleh ulah dipaehan sugane eling moal anu kitu mah pencit itu mah barang nuju raos ningali lalumpatanana musuh aya nu sumar-sumar kemanikan prapta kaciaja Baladewa naon teh geus aya deui wae eta gan eta menantang ka dewa eta mah nantang ka si laing nah ka kuring apa sia teh dewa dewa naon dewala hae heueuh saha eta lu alah budak ngora cung euy aya saha cepot juragan aya saha duka tuh moal tukang kiridit mah gitu Sampurasun rompes alah gagah ya budak ya sareng Bang Holil ge kasep kena itu nepi ka ke sia teh ka saha ka Bang Holil aya gan Bang Holil sanes lain entong ngambek saha sampean sinatria ngaran kaula Pancasuta ye lah naon panca kaki cenah Pancasuta
di mana Den kula urang kampung padusunan urang kampung Baulisung sami atuh cara ngabdi urang kampung Botarasi nya sami sareng ieu urang kampung Bau Kesang